warahmatullahi wabarakatuh. Abi di dieu bade ngawawancara pengusaha acuk. Abi perwakilan kelompok kelompok 5. Nami Abi Monica Febrianti P. Abi di dia bade naroskeun sabaraha hiji pertanyaan nyaeta atau sabaraha lami bapak atau ibu icalan di toko ieu. Kirang lebih atau 4 tahun di tahun 2014. Muka 2 pikeun modal awalna ibu ngabuka usaha ieu Karena 20 jutaan awal pertama. terasna naon bae anu diical di toko ieu teh. Aya legging, setelan, kebutuhan murang kali sih seueur, acuk tidur, setelan, genten seueur modelna. Kunaon ibu milih usaha toko acuk katimbang usaha misajen? Umargi panginten resep acuk anak ti kapungkur, seueur jenisna panginten murang kali teh janten seueur gentosna janten insyaallah lah mayeng icalan acuk anak mah insyaallah. Nu saterasna saha bae anu ngabantosan ibu pikeun icalan di toko ieu teh? Ari di bumi mah abi wungkul nyalira sih sareng caroge da bari ngasuh nyantai ari di bumi mah. Di mana bapak atau ibu meser bahan-bahan pikeun keperluan dagang di toko ieu? Sapali aya anu di Bandung, sapali deui aya anu di Tanah Abang di Jakarta. Sabaraha omset kakengengan ibu sapopoe tina usaha toko ieu teh? Ari sadinten teh kurang lebih aya 500 sareng 1 juta lah. Tapi lamun omset sabulana kana 15 nyampe ka 30 juta aya. Mulai ti tabuk sabaraha wae icalan di toko ieu teh sareng tutupna tabuk sabaraha? Tabu setengah 10 ada tutup nama tabu setengah 8. Sabaraha kakengan ibu dina sabulana? 15 nyampe ka 30 juta. Acuk anu paling laku di toko ieu teh naon? Ari acuk nu paling laku mah setelan bayi paling sareng legging kangge sadidinten murang kali. Kumargi yuswa ibu sabaraha tahun? Abi mah 28 caroge mah 30. Naha toko ieu teh biasa dinamian Kaila Collection? Kumargi putra abi hiji-hijina namina Kaila janten dinamian Kaila Collection. Insyaallah berkah. Ari toko ieu aya cabangna di mana wae? Aya hiji di GP di Garut Plaza. Ibu di toko anu di cabang di GP ngagunakeun karyawan teu? Salarasna tanes karyawan natunya kuraka dibantosan nama kuraka abi nyaira gitu janten sanes kuno sanes gitu. Mun tuh masuk sakitu punten bilih aya kalepat dina ngawawancara ieu abi neda dihapunten Sami-sami. Bisi ngaganggu waktosna ibu abi neda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Jalan Patarumang, Rumah Sadena R nomor R3 nya ieu toko Kaila teh anu tos ku abdi sareng rencangan diwawancara.